Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba sunnatah bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala wabtagu mardatihi was'au fi ma yuqarribukum ilaih fa inna dzalika min taqwahul lati amarukumullahu ta'ala biha. Kama qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mangga urang sami-sami ningkatkeun takwa ka Allah Rabbul Izzati, takwa anu saenya-enyana. Urang ngajam dina manah khususna dina raraga urang nyorang kana sasih Ramadan. Urang ngalintaskeun niat anu kuat sangkan urang jadi jalmi anu takwa, sangkan urang jadi jalmi anu tambih-tambih kataatan ku wasilahna urang ditiasakeun nyorang kalayan ibadah-ibadah Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, doa anu ku urang katampi piwurukna ti para ulama oge ti para nabi, ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudna sanos diperdebatkeun ngeunaan kasohehanana, tapi ieu doa teh tos populer pisan di mana nyorang kana sasih Ramadan bahkan ti Rajab keneh sok didawamkeun, diamalkeun, diaoskeun eta doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dina sapalih redaksi mas ayan ditambihan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Poinna tina eta doa urang teh nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala sangkan didugikeun kana sasih Ramadan. Henteu urang nyuhunkeun di doa hayong didugikeun dina sasih-sasih anu sanesna. Patarosanana naha aya naon dina Ramadan teh nepikeun ka seolah-olah Nabi ngeukeukkeun kitu urang teh kudu tiasa nyorang kana sasih Ramadan. Wayahna kudu ngawayahnakeun diri, kudu mempersiapkeun ngondisikeun kana sagala rupa hal pikeun urang tiasa lebet kana Ramadan bari jongjon ngalaksanakeun ibadah di lebetna. Nah karena aya puasa rupina sanes karena puasa, dari puasa mah henteu ngantosan Ramadan, dinten ayeuna oge salasna mah tiasa, dinten kamari oge tiasa. Malihan upami urang ngabundang banding nu namina godaan puasa di bulan Ramadan sedang di bulan sanesna, saestuna ageng keneh puasa di bulan anu sanes Ramadan. Margi di dinya jalmi henteu sadayana kaum muslimin ngalaksanakeun puasa. Tapi Ramadan mah sadayana serempak, maka secara godaan dohir panginten insyaallah berkurang dibandingkeun puasa sunnah di lian bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dina bulan Ramadan ieu pelajaranana mangga urang sami-sami ngujelahkeun diri, nyepikeun diri, ngadidik diri sangkan jadi jalmi-jalmi anu ku Allah disebutkeun ulul albab. Anu ku Allah ditegaskeun kriteria anak ulul albab teh nyaeta alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nyaeta jalma-jalma anu dikir ka Allah Subhanahu wa taala keur nangtung, keur diuk, keur ngagoler, keur nyangigir jeung teu woleh napakuran kana sagala rupi dadamelan Allah anu aya di langit, anu aya di bumi. Pokna teh nyarita Rabbana ma khalaqta hadza batila, karasa jeung kapanggih kumanehanana bener ciptaan Allah teh teu aya anu sia-sia. Maka timbul sifat takjub jeung takdim ka Allah Subhanahu wa taala. Pokna subhanaka, maha suci anjeun ya Allah. Fakina adzabannar, maka riksa abdi tina seuneu neraka, tina adab neraka.
Ieu teh aya pelajaran ujlah da geuningan Nabi oge numutkeun sejarah. Biasa ngalaksanakeun tahanus atanapi ujlah di Gua Hiro eta terjadina dina bulan Ramadan. Terutama dina tahun-tahun menjelang pengangkatan Kangjeng Rasul, diangkat janten Rasul. Maka Nabi ngabiasakeun sok nyempetkeun dina sapolih riwayat mah diuningakeun dina sataun teh 10 dinten. Aya anu nyebatkeun sasasih dina sataun teh ka Gua Hiro. Sejak naon lain rek ninggalkeun umatna, tapi sejak ngasingkeun diri heula saheulaanan atanapi ngalepaskeun diri tina perkara-perkara anu bakal bisa mohokeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Di lebat Gua Hiro Nabi teh bertahanus tapakur dikir ka Allah Subhanahu wa taala bari ngadeg, bari calik, bari nyangigir sareng sagala kaayaan. Nepikeun kapanggih di dinya teh arti hirup anu saenyana. Atau orang teh mungkin henteu tiasa sapertoskeun Nabi tapi sahenteuna urang nyorang kana Ramadan dina aktivitas urang anu biasa ku urang karandapan mangga urang terapkeun we nilai-nilai uzlah teh gitu. Berarti secara fitrah atanapi secara aturan gitu nu namina ngawauhan kana diri sorangan ieu teh perlu pemikiran anu khusus, perlu ngaluangkeun waktos. Mata loba jalma anu gagal ngawauhan ka dirina sorangan teu ngarti kana arti hirup nu saenyana, teu ngarti kana hakikat kahambaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi nyontohan perlu pemikiran anu khusus, perlu ngaluangkeun waktos, perlu ninggalkeun saheulaanan kahirupan sareng urusan-urusan dunia anu sangat mungkin mapohokeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sami-sami ulang langsung seueur teuing gujagijig ulah soeur teuing ngamanfaatnon ngago waktos dina perkara-perkara anu teu manfaat tapi urang husu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina sasih Ramadan. Urang tinggal kumaha makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala anu sanesna ku Allah tos kitu diciptakeun aya fase di mana maranehanana kudu puasa. Tatangkalan nalika rek ngalepaskeun daun-daunna anu berguguran eta teh puasa. Hayam sakadang hayam anu keur nyileung-leuman endogna supaya malegar eta teh disileung-leuman bari manehna teh paruasa gitu. Seueur makhluk-makhluk lain anu sanesna anu ngahaja ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun gambaran keur urang sadayana bahwa fitrahna manusia butuh kana puasa. Oge hileud nalika rek jadi kupu-kupu jadi kepompong heula salami jadi kepompong teh numutkeun para paneliti eta teh henteu barang dahar. Sabab dibutuhkeun kondisi anu tiasa ngajadikeun manehanana nganterkeun jadi kupu-kupu. Maka urang oge nyandak filosofi eta di bulan Ramadan urang sami-sami puasa muasakeun sagala rupi perkara-perkara anu matak ngajauhkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kaluar tina Ramadan mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi-jalmi anu endah saperti endahna kupu-kupu dina hartos urang bijil jadi jalmi-jalmi anu langkung ningkat keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala jadi jalmi anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala anu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala dina sagala laku lampahna amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun jalmi-jalmi anu bagja tiasa nyorang Ramadan bari urang tiasa ngalebetan kalayan ibadahna amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatah. Fattaqullaha ya ibadallah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Taqarrabu ilallahi ta'ala bis salihati wa badiru a'marukum bima yuqarribukum ila rabbil ardi was samawat. Utlubu ma indahu minal khair fa innahu la yustajabu ma indallahi illa bi ta'atihi wa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin ya rabbal alamin. Allahumma yassiril huda lana bi fadlika wa minka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min awliyaika wa hizbika. Tahhir qulubana minasyirki wan nifaq wa minal ghili wasyihna wa'murha bima tuhibbu wa tarda min solihil amal ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum